Bismillahirrahmanirrahim. Sate acan kana najwidan tina aosan anu nembe di aos aya sababaraha hiji masalahnya di antawisna kirang fokus kana huruf, kirang fokus kana bacaan, sapertoskeun wasobiina hamzah. Urang sadaya ge terang eta teh hamzahnya sobii tah. Tapi kulantaran kirang fokus jadi patuker jeung ain anu kedahna sobiina jadi sobiina biina henteu karasa keur maca mah dah henteu fokus teh ya. Atawa anu kedahna izhar jadi ikhfa sapertoskeun man amana kan hamzah teh huruf izhar ya. Tapi lamun kirang fokus mah jadi mang amana sareng bacaan nu sanes nya. Naon penyebabna kirang fokus eta teh? Ari gerogi mah pirakunya di antarana teh nyaeta naon bacaan henteu disesuaikeun sareng napas. Jadi asarek tepi nepi kadinya tapi henteu tungtungna bacaan ngudag-ngudag napas, bacaanana henteu fokus ya. Jadi si panon teh geus kapayun ari bacaan di dinya keneh kulantaran hayang nepi ka dinya. Tungtungna bacaanana henteu kakontrol. Mantak tadi dicontohanana sautek-sautek ya. Eta teh supaya naon? Supaya bacaanana sampurna, bacaanana fokus ya. Teu kenging kieu kagok sakitu mah tuluykeun we urang mah kuat ieu. Ari pas diajaran ternyata jadi eueuh soraan aya ngapna wungkul tah. Tanya kangge menguji fokus mah wios sautek-sautek ge nu penting bacaanana jelas teras huruf-hurufna fokus itu henteu paharili. Dan di antara nu mantak pahili teh ngudag ka hareup ieu kudu nepi ka dinya ieu tungtungna jadi dirada digancangkeun bacaan teh jadi henteu katingali. Tah kajabi lamun anu kuat ye saayat ieu mah disanapaskeun nya mangga-mangga wae nu penting huruf-hurufna urang tiasa fokus anu kedah izhar anu kedah mantul anu hamzah dibaca hamzah anu ain dibaca ain anu pendek anu panjang anu penting nama fokusna heula aya namanya tosnya da salaresna mah tos tararangnya oh di dieu teh kudu panjang oh ieu teh hamzah oh ieu teh izhar terang ngan kulantaran panontos dipayun ari letah masih keneh maca eta jadi tingaleun letah teh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina inna nun ditasdidan namina teh gunnah ari gunnah teh sora anu bijil tina liang irung bari panjangna dua harkatnya sora anu bijil tina liang irung bari panjangna dua harkat dua ketuk teh
inna ditahan heula in henteu langsung innal tapi tahan heula innal ta sabab kedah aya sora anu bijil tina liang irung bari panjangna 2 harkat sahingga cara ngecek aya jeung teu ayana gunah teh kumaha lamun irung ditutupan maka sora henteu bijil cirina aya gunah teh sok we tutupan liang irungna lamun ku ditutupan liang irung tuluy sora henteu bijil nalika maca gunah berarti didinya gunah teu aya in tutupan liang irungna in tah lamun eureun berarti didinya aya gunnah hurufna aya sabaraha aya 2 nyaeta mim sareng nun anu didan panjangna teh 2 harkat ditahan heula inna sareng qaidahna wa gunna mimang summa nunan wa sammi kulla harfa gunnatin bada kana mim nun anu ditasdidan kudu ngaharuskeun gunnah di ngaranan gunnah teh nyaeta sora anu harus innalla didinya aya alif lam mayunan huruf lam ari lam teh salah sahijina huruf samsiah anu sabaraha anu 14 anu dikumpulkeun dina lapad tibasum masil rohman tapus dibzani am daksu agon nizur syarifan lil aya lam aya dina lafad naon lil kiromnya atu alif lam mayunan huruf lam ari lam teh salah sahijina huruf samsiah anu mana huruf samsiah teh sok di sarupakeun kana panon poe sedengkeun lam tina alif lam nama sok disarupakeun kana bintang ceuk patokan di mana-mana cahaya panon poe katingali alias ti berang maka cahaya bintang teu katingali lamun dikana hurufkeun di mana-mana huruf samsiah dibaca maka lam nama henteu dibaca atuh di dieu lam nu ka kuping teh lam nu ka sabaraha anu kadua ari kitu di dieu lamna aya 2 naon cirina 2 aya tasdid ari tasdid teh timbangan tina 2 huruf kulantaran aya tasdid atuh alif lam samsiah macana wajib idgham naon cirina idgham teh aya tasdid sareng qaidahna sanihima idghamu afi arba'in ma'asratin aidan wa ramsuha fa'in kaduana alif lam wajib idgham dina 14 kawit ieu nazam tibasum masil rohman tapus dibgani am dak
su'adhonni zur syaripan lil kiram rota dodal jeung nun dal sing jeung do zai sin jeung lamba sing yunun